Ki Holil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sangeus debat LS Ki Holil debat LS saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opatnya nana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha Aslawi kurang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Aslawi teh pan kadinya ngabersihan imang ngabersihan nyapu ngepel barang dideule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teh asep di dieu dideulean ku Syekh Nawawi keur ngarang gitu cek Syekh Nawawi barang dideule dihareupna di dieu Sapinatun Naja keur ngarang Sapina kakarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon kada keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu kaluar ngarang Sapinah karang punya Sapinah 40 poe tah Sapinah ngarang Sapinah 40 poe beres diteuneun di mejanya na teu bebeja plek ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangnyieunkeun sanes nang abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi tenden bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh dideuleu ku guru ieu Sapinah saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh dibulak-balik punya bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh guguran banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh aya tadi nu ngepel saha Habib Rozak wah teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok kitu mah lantaran di gitu naon ngaranna ditanyakeun teh nu ngako nu ngepel tadi saha aya nu bebejan Nawawi Al-Bantani tidak ada panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu belum henteu hoy coba disumpah lantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa neuk di karang teh kos kieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guruna ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid masalah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama
dari karangan Senawi 40 peuting ngarang sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun dideuleuh ku urang teh anggeus, isukna dideuleuh teh anggeus, isukna dideuleuh teh anggeus. Tulungan ku urang. Di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan tamah. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh, sebaiknya kanyana. Inang bisa ya. Alhamdulillah, ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita gesarua sodako kene sih. Syekh Nawawi pohara jasa pak. Langsung ku guruna. Kita pindah masantrenna. Ya mah lain urukeun mama ceknyana dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah. Keur carita kakarak datang ka Mekah umur 15 baju ka umur 16 seperti kos kitu umur 15 tahun maju ka 16 tahun bisa ngarang sapira 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru. Ngapa sana ngadengeun aing. Ngadengeun ngap. Kunaon eta? Iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ukur coba maka ilmiah moal ka ukur. Atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah. Yeh da kumaha? Sakumaha? Ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi. Padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putri. Sanggeus debat LS ke Holil saged debat LS saminggu deui pandek balik. Begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejaan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa. Jadi eta didebatkeun Ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya dari mentah hampura teu kapanggih-panggih. Saminggu deui mepet diteangan kasih pamir ku teu kapanggih-panggih diteangan di Baitullah teu kapanggih ngadoa ka Gusti Allah teu kapanggih balik Ki Holil ceurik Ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu ceurik bae terus di Bangkalan ceurik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing ceurik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih ceurik bae mentah hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah. Masya Allah, ku hari pisah harura rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya. Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nu mantak ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon tawajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan. Ulah haju maksakeun geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa ya nu kuresepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah urang kuresepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong nu mantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi
Al-Bantani itu Koreatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koreatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kaartikeun urang ieu keur carita rezeki maknawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib alab jatun nang dibaca 5 wajah jadi 7 nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 pada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngarana eta di luar tawang geus jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing moal ngising-ngising atuh mal kebal atuh mal kebal kabita mah meunang kabita diukur teh mah pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tagis min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf masa putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun mantap lamun endek hayang bagus suara didinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten didinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae kagak soleh paling ya nangtung kadang begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalik naik ke soleh mah tuh bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun yang ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung. Nah iya kumaha karomah hese diudagna tuh karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya kumaha tah mah karomah tuh tah mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jauh perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi ndek perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah lain karomah mukjizat sabulan keneh ndek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ieu urang kubanya bingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju dek nganjang harewasan pan diterima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mukjizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang nyiuhan umat
selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngabersihan hatena tanpa aya geungeut malet duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetap dibere bae engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna sih ngomongkeun kuku bage sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ialah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema kurang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah menang tapa sarua hamba-hamba Allah ge menang tapa lain tapa puasa di handapeun tanggal caringin gampang tapa kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapa tina duit pamarentah tapa tina duit anu riba tapa tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tau masalah jakulu wasrabu wala tusrifu jaloba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali nanti urang nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese tanya nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor dan lain sebagainya atuh jangan nage teu ngaku nang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang minjum lati wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskan orang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna ja tobatnya tangga rasa rendah di hadapan Allah pan langsung ke Allah nama orang tuh bisa tapi begitu ngukur diri orang jenjana jauh amat eta geus termasuk nah iyalah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika dibere ku Allah karomah tambah mantap ke Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab